lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan. Surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan. Di urang teh aya kuncina, di urang teh aya cara mukakeunana. Lawang neraka aya di urang, lawang surga aya di urang. Lawang surga aya 8, urang nu mukakeunana, urang nu nutupkeunana. Lawang neraka aya di urang nu mukakeunana, urang nu nutupkeunana. Nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang, deuk nutupkeun lawang surga ge urang. Mukakeun lawang neraka urang, mukakeun nutupkeun lawang neraka urang. Mana lawangna? Mata, ceuli, sungut, leungeun, dubur, kubul. Ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang surga. Etalah lawang-lawang neraka. Kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb. Gitulah para wali, masya Allah, nyen karikatur hese tapi babari, babari tapi hese. Ternyata kuncina aya dina qalbu. Ente dek mukakeun lawang sorga sok qalbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu. Ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu. Urang dek nanya bae ku ari mah, ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka? Siap bolong. Ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana dideleukeun bae dadana lantaran poe Minggu tiap pan osok mere nyana pan osok narimana. Heeh, tah haju bang dideleukeun lain neuleuna naon neuleu dada sebab dadana rada lama lebih bejakeun lah baik. Tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sia nyaho sebenarnya mah. Sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglok blon. Lamun urang peting-peting main bola sok jam sabaraha? Jam sabaraha? Jamna. Tuh. Lamun teh disetel main bola, kiai haju nonton main bola eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Coba tunjuk mana kiaina. Cepat. Gol urang nu mukakeun kuncina. Lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang. Lamun ente tengah peting kebeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideukeutan aju leungeun nyekel susuna. Nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia. Ja sia geus nyaho sebenarnya mah. Kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun. Ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka? Jawab. Atau teu boga kaizin mukakeun lawang neraka. Ya Allah ya Rabbi, berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka. Sedih amat ya aing hirup. Gusti Allah kumaha urang lawang sorga aya di urang, lawang neraka aya di urang, kuncina aya di jero qalbu ulah neangan di luar kunci mah. Kadang-kadang orang kan babari jasa ngomong si anu kalakuanna teu beres, waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya nage anu eta kuncina. Nah kunci hilim, kunci ilmu, kunci hikmah, makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun. Peanganlah kunci simpen di dia. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang geus bisa hilim aya di dia, ilmu aya di dia, hikmah aya di dia. Urang lain aya di alam ieu.
lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae. Artina kieu bae teh kumaha? Urang ka Bandung 3 jam. Mun teu macet 4 jam. Garut 6 jam. Kitu bae kajeun ku kumaha ge. Di alam ieu mah kitu bae. Urang naik pesawat ka Singapura. Sabaraha jam kana pohoan min ka dieu? Ka Singapura? Sajam leuwih saeutik. Aing ka Singapura teu nyaho kaler kidul. Berangkat peting balik peting. Ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang. Cak batur Singapura rame cak aing mah henteu. Sepi Singapura. Teu manggih jelema hiji-hiji acan. Sebab aing mah berangkat ti dieu peting, zarah ka makam, memeh subuh balik deui. Subuh geus aya di Jakarta. Jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh. Ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura, geus aing ge. Geus aing ge ka Singapura. Ketika ditanya rame kiai, teu nyaho rame mah. Sepi Singapura. Lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae. Singapura 1 jam setengah. Urang ka Mekah 9 jam. Urang ka kitu Eropa 18 jam. Ka Amerika 18 jam. Kitu bae di alam ieu mah. Ketika urang aya ilmu, hilim, hikmah jeung makrifat, dibukakeun hijab fakashafna anka gitu. Pabasarukal hadid, blak dibuka ku Gusti Allah. Ulah di alam eta atuh capek. Sok kadieu sub ka alam eta. Disebutna alam malakut. Urang kuari di alam mulki, lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka gitu, urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000. Sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun. Sakali deui. Sapoe di alam malaikat, alam malakut di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 sana 50 alfas sana. Tarujul malaikatu naraik malaikat waruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh-ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah ilaahi ka Gusti Allah fi kulli yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana 50 alfas sana 50 tahun. Sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah. Tikalkan ke urang. Boho hese nu bata kecepatanana luar biasa. Sub ke alam eta. Mekah salengkah, Madinah salengkah. Sub ke alam eta, Banten salengkah. Sub ke alam eta, hayang ka mana urang? Kangjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta. Sakicep ke Masjidil Aqsa, sakicep ke Sidratil Muntaha, sakicep turun, sakicep ke Masjidil Haram. Kangjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kangjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kangjeng Nabi teh contoh mun Kangjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah. Kita dibejakeun ka umatna nu penting ilmu, hilim, hikmah jeung makrifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi. Sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman dihikmahan jeung di makrifatan. Wow fakashafna anka gitaat buka pabasarukal yauma hadid mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu kahandap bisa kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya 4 cara sebab di urang aya 4 mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata golbu, kaopat mata pagawean. Urus mata eta gerage. Lamun diurus ku urang mata ieu, diurus ku urang mata kolbu, diurus ku urang mata perasaan, diurus ku urang mata pagawean.
urang bakal asup ka alam malakut. Carana Kiai sok regepkeun ka dieu supaya orang bisa haliber kabehannya. Peureum plek deleukeun heula ulah ka peureum deleukeun peureum ieu kakarak mata kasat kuari Allahu Allahu Allahna asupkeun ka irung tarik Allah keluar irung kudu dileuleuh ku mata perasaan Allah 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 naik awas ya, bisa haliber kabeh ya. Tenang lah iya kan pelajaran hiber supaya haliber geus beres peureum ieu hu Allahna di irung kuari asupkeun ka kolbu ulah napas hap sabaraha lila Kiai sekitar setengah jam tuh kan ulah napas ya isuk hiber ka kuburan pangheulana di kubur sekda. Oh, atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan. Kudu tapak heula, tina dahar tina nginum sabara poe. Tapak heula mata, ulah pake dedeleuhan tapak heula ceuli sebab ieulah mata, ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak. Dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup. Mata ditutup lawang narakana ceuli tutup lawang narakana irung tutup pinarakaeunana sungut tutup narakana supaya muka lawang sorgana berarti kan kudu dibimbing zikirna teu sembarangan zikir kakarak bisa ieu maksudna naon Kiai ngomong kitu ternyata Kangjeng bisa hiber urang ge mun endek hiber bisa Kiai kula hayang jasa hiber hayu ndek ka imah Kiai ayo mau sapi sia ka imah sapi hiber ke ge ajeun ku kumaha lamun urang geus hiber diluhurkan ngeunaheun pleng aja urang diluhurkan ngalamun aing ka mana kulantaran kebal teuing ngalamun ragag aju ragakna ka laut teu kacaritakeun ieu sakadar nyaritakeun ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere buruk katakan bahasana bahasa Kangjeng Nabi lamun dimodif ku ahli tasawuf ahli thariqah buruk tina barkun teh artina kilat berarti sakicep sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu ieu kan dek diabadikeun di Al-Qur'an geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk jakuari ge urang boga jakuari ge urang bisa jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk pernah hampir nabi-nabi nu sejan lantaran wow jeung Gusti Allah pernah mi'raj ka Gusti Allah geus naik buruk atuh lain para nabi para wali ge geus naik buruk atuh buruk teh kilat Masya Allah karim nah urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese carita jelema bodoh bahaya aya jelema naik pesawat dek ka Mekah bodoh ya jelema bodoh ya kan di pesawat teh di hareup mah kelas bisnis kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis orenganan tersiksa di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae aya di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan waktu henteu di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh kopi teh roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris aya kula di sana ngan yes jeung no sakitu doang tungtung nama aing tersiksa senang tersiksa na atuh teu bisa pan ngomongna lah dihenteu-henteukeun bae ngan kulantaran lapar ya nurutan batur toel nyana ngomong make bahasa Inggris kukula dibejakeun maksudnya aing hayang kos kitu tah nyana seri yes benar datang aing nu nyana mah gede nu aing leutik ya leutik amat sih
Asana teu seubeuh, bener bae teu seubeuh. Ieu kan urang hayang nambah ngomong nanaon. Geus beak pan tadi hanjakal dibeakeun. Lamun aya mah kitu setengah, Noel kos kieu deui kitu kan ngeunah. Ieu geus beak. Hese tersiksa aing. Bisnis. Nah iya ya bisnis. Nah aya urang Banten. Pan urang Banten mah karampungan min. Karampungan urang Banten. Jeung kumaha aing bae urang Banten mah tanya sekda ge. Naik kapal di Mekah. Begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya. Tele bae. Pramugari geus ngomong Bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah, sarua mayar. Bisa. Atuh baduy. Bisa. Pramugari geus sesele melalui pramugara. Cek pramugara, Pak, mohon maaf. Ini kelas bisnis, Bapak kelasnya ini di belakang. Yuk saya antar. Wah, sia naonan. Mayar aja sarua. Naon dia. Enggak, saya pilot turun. Turun tangan pilot. Cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini. Ini kelas bisnis, Bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat. Ini ke belakang. Ya sia, kos aing teu mayar bae. Boloon sia. Bisa berangkat bae geus. Hayu geus. Sarua. Wah, cek pilot kakarak manggih kos kieu. Gas. Urang berangkat bae geus. Berangkat ngan pilot mohon. Coba aya kiai eueuh di dieu ya. Maksudnya coba doaankeun supaya kemundur. Aya, geus langsung ka luhur. Eta bosnya bos anu di kursi bisnis nangtung bae nya mah pan gengsi dekat tukang. Gengsi nyaburu teh kos mamin gitu tah. Oke, banyak ieu kursi aing ieu. Barang di dieu waduh Banten ieu pan. Ari marah pan nya mah golok pan. Kamu mau golok pan. Kiai turun tangan, ngaharewas. Wah. Mundur ka tukang. Bener. Ya bos naik di bisnis. Diukna turun eta kabeh heran ku pramugari teu nurut, ku pramugara teu nurut, ku pilot ge teu nurut, tapi ku kiai nurut. Nah dek nanya bae ka kiai, hampura kiai eta sih bisa nurut kitu kumaha diharewas? Gampang kumaha kieu ngaharewasna. Bapak dek ka mana? Dek ka Mekah. Hampura mun dek ka Mekah mah korsina di tukang, nu di dieu mah ka Mesir. Bapak ini ke Mesir di dia baik. Oh, aing atuh ke Mesir sakjana. Turun ya ke tukang. Eta bodoh teh dibawa kos kitu eta. Sakapal ge sakjana waduh, aing aturan ke Mesir sakjana. Tah eta bodoh, eueuh ilmuwan di dieuna. Hese atuh ilmuwan maka jen kumaha ge. Barang datang teh ka Jidah, cenah ka Mesir. Jak Mekah kene. Pilot hampir dibunuh gue nyana. Goblok cenah sia. Jak ke Mekah kabeh. Eta baduy. Ilmuwan mah hese atuh kajen kumaha ge. Endek ka Allah kudu aya ilmuwan. Sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas. Kandas kajen kumaha ge urang dek ka Allah eueuh ilmuwan atuh salah kajen kumaha ge tetep bae kudu make ilmu. Okos Ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan. Begitu ribuan gubernur raja milu ngaji. Begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran ka Ki Junaid. Yai kula geus jadi murid kiai. Ya alhamdulillah. Kulantaran kula ieu gubernur di dieu, kula kan jadi murid kiai, maka kula endek menawarkan jasa. Butuh naon kiai? Bantuan ti kula keur meujeuhna ngajabat. Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul we kieu. Barang tangga teh. Kula mah kieu bae. Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji.
Kaget gubernur. Mama, kitu kasinggung ku bahas henteu. Kitu keheul ka kula henteu. Kula mah ngajak ka Allah, henteu kasinggung teu keheul. Tapi kok kula titah ulah ngaji? Ulah bae heulanan lah. Henteu kula mah hayang jelas jasa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji. Sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula. Kamari ieu kula ngaji lillahi ta'ala, ngajak manusia deuk diajak ka Allah, resep teu resep pokona deuk di ka Allahkeun. Kasinggung teu kasinggung deuk di ka Allahkeun. Urusan kasinggung jeung teu resep urusan pribadi. Tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula, ketika ditawaran ku gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon, maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu. Waduh, cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakana. Batur mah datang ka kos kitu ngaji. Ku sebab naon aya ilmuwan. Coba tawaran kaki Pudoli. Kaki Pudoli atuh aing teh ditawaran proposal geus ka ditu. Iya tawali mah kos kitu aya nu nawaran robah hate aing cilaka aing kamari aing ngajak ka Allah kuari berarti aing geus hayang ka sia hayang ngahormat aing ka sia kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat. Wali aya naonan ilmu hilim hikmah jeung marifat. Masya Allah aing teh bisa hiber gara-gara gubernur ngaji, aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji, daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing. Jeung teuing aing mah urusan kanaraka jana boh kejemah amat. Gitulah para wali Allah, Masya Allah karim. Nah ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ke alam eta, duh indah jasa Kangjeng sakicep sebab lain di alam mulki aya di alam malakut. Ketika Kangjeng naik ka langit kahiji kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam, naik ka langit kadua kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa, naik ka langit katilu kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf, naik ka langit kaopat kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris, naik ka langit kalima Kangjeng Nabi Harun, naik ka langit kagenep kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa, naik ka langit katujuh kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir wabeh di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua, langit kadua jeung langit katilu, sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu. Ya Allah ya Rabb. Tah urang kuari wesul kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun aras. Naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan? Umat anjeun Muhammad. Uduh saha ngaranna? Uwaisul Qurni. Beuh keur naon eta di dinya? Istirahat nya nama di dinya teh. Nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun aras. Ya Allah, Ki Pudoli istirahat di Citra, Ki Wahab istirahat di Puri, Haji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah. Nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah. Ngan geus eueuh ku ari Keramat Tunggak. Istirahat teh ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Wali Allah ieu istirahat di hadapeun aras. Gideg Kangjeng Nabi eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi lamun geus aya di alam eta alam malakut komo lamun geus aya di alam jabarut geus saya nyaritakeun ada Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut. Ketika dek ke alam jabarut malaikat Jibril teu sanggupeun dititah milu ayo Jibril tadi babarengan teu bisa lain wilayah. Emang lah aya wilayah kula mah alam malakut. Ketika naik ke alam jabarut lain wilayah kula henteu saya tiba. Oh Muhammad lamun kaula naik ke alam jabarut geseng awak kaula beuh horenganan aya wilayah-wilayahna. Sekda di Tangerang ka Bogor mah nya ge sarua bae Hansip atuh di dieu nya ada sekda ge. Jadi sawilayah atuh kabeh ge. Nah malaikat Jibril teh sanggupeun ke alam jabarut, tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam jabarut. Masya Allah usul ilallah. Kesimpulanana ternyata horenganan perjalanan Kangjeng Nabi diawali ti Masjidil Haram teh peuting
hartina peting teh apa poek berarti orang berangkat di alam anu poek neangan cacaang. Ketika orang di alam anu poek neangan cacaang teh kudu make ilmu hilim hikmah jeung ma'rifat. Nu bisa nendenan ilmu eta adalah hanya guru mursyid wali Allah. Teu bisa sembarangan guru. Maka orang dititah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ti peuting kudu hudang sebab ti peuting adalah lambang poek. Ketika Kangjeng Nabi diberangkatkeun ti peuting lain ti beurang, ieu hiji ibroh hiji contoh bahwa hamba nage ketika endek usul ilallah ulah sare ti peuting. Eueuh hiji waliullah nu peutingna sare moal aya. Nu mantap kabi brozak mah jam 3 bang SMS. Cihuy. Asal jam 3 jam 2 nyeneng SMS. Kula mah kajenting teu boga HP tapi nyaho. Horenganan lain tas zikir tas sosonoan. Tas sosonoan jeung pamajikanna ngaroko bae. Cihuy. Huhuy. Atuh teh mah moal wusul-wusul tah mah. Paling ya wusul kadinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lamun jelema geus dibere daek tahajud tidak terkecuali mungkin pejabat, mungkin pedagang, petani, komo santri, kiai, ustad mantap jasa. Sebab nyana keur berangkat di tengah keheningan malam, poek buta rata, lambang popoek hayang menta cacaan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan terasa gerak. Hudang peting teh bakal manggih kanikmatan. Jam 2:30 urang hudang batur sarare bakal kapanggih jeung sesuatu pasti jasa. Sabulan 2 bulan macan kapanggih tapi satahun mah mungkin kapanggih. Hujan rada ngareceh eueuh nu liwat kemudian suara hening masya Allah urangna hudang pasti bakti papanggihan teu kebel aya sesengitan sengit sada sengit ieu naon ye bener bae nu sok tahajud bahorenganan sok papanggihan paingan cak kiai seng beuki ngambreng bae teh sengit beuki ngambreng mantap jasa ieu mantap asana malaikat ya asana malaikat barang bentak pocong pocong orang nyatu jeung pocong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetap kudu dieusian ku ilmu sebab lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ye nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuhan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai di wirid begitu geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar begitu keluar lewat ka sumur di deuleu sumur nyana gideg wah bulan ragag ka sumur cilaka. Waduh. Iya kan kudu disalametkeun ceuk. Lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge. Sebab can orang adenge bulan raga ka subur ka karakuari. Gegeuraan bae nyana tong ka imah ketrok palawang. Cak pamajikan aya naon Kak? Bulan raga ka sumur. Coba ka dieu tambang. Nu bener Kak? Heuh. Nyana nyokot tambang panjang. Terus tungtungna digagayatan gitu tah. Dibawa ku nyana ka sumur. Pamajikan milu mana Kak tuh jija bener cak pamajikan jauh teh bulan masya Allah cak yana teh bulan ragag aju ku kakak digaet cak yana digaet ku nyana tambang dikahandapkeun kebeneran nyangkut di jero nyangkut tuh berat cak yana aduh Kak mangkani bulan mah gede cenah eta berat aju kuduaan tuh duaan jeung pamajikan satu dua butuh berat nyangkut dina naon meureun dina batu ka jeung kumaha ge kulantaran kebelan beunang kuduaan wah nyana nangkara masyaallah barang dulu kaluhur alhamdulillah
kaluhur bener alhamdulillah berhasil urang berhasil blon teh coba eta si bodoh kajen kumaha ge tetep bae bodoh bae adunya asa salaban jeung pamajikanna bu kakak haden aya kakak lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur atuh kakak teh ya cak janapan kakak mah sekda aduh teu bareres nah ieu ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun orang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah sebab naon urangna cinta ka Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi kajeun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tama diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi andai kata tatangkalan dijadikeun pena laut dijadikeun mangsi jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi nyipatan ka bogoh urang ge sarwiti teh anggeus-anggeus urang nyeun surat yang sarwiti teu beak-beak. Masya Allah kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan niscaya surat ini akan berlayang surat ini tak bersayap berjalan tak berkaki jurig damaja pokoknya moal beak jadi kukuha. Itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti. Tapi ulah ditekadkeun bahwa Gusti di luhur. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah. Wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina, Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad. Yeh oleh-olehna salat. Maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadi dah 5. Maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula. Yeh salat nemantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ke Allah, make praktek wudu. Teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa. Wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir, aya wudu batin. Langsung orang menghadap ka Baitullah. Mun di urang di dieu ngiblat kulon. Mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate. Jabatan tunda heula di luareun urang kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang harta tunda di luareun urang sakabeh kegiatan tunda di luareun urang sebab urang hendak menghadap ka Malikal Mulki anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir seakan eueuhna naon iwal ti Gusti Allah mulai urang usolli Allahu Akbar ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah keagungan naon eleh ku keagungan Allah ayana sagala rupa eleh ku ayana Allah kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah Masya Allah karim tinggal insyaallah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha insyaallah kemun panjang umur merah hari carana kumaha nah supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana aya cara sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan isuk pagi tuh ketika roh keluar maja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha cenah bapa urang nu ku urang dicintai rohan mah kaleuweungkeun cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae komo musuh mah hirup kana ge kaleuweung bae habak kabeh kaleuweung aya roh maka supaya hadir roh nu suci sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci roh urang suci ndek berhadapan jeung nu maha suci carana kumaha aya di kolbu urang kuncina aya di kolbu urang tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala
ta'ala. Nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun, ulah ditinggalkeun. Salat satungtung normal di diri urang, akal urang laksanakeun salat sebab salat adalah jang paranti ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman, dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang, urang kuari neangan cacaang, urang terapkeun cacaang ala kadar saperak 2 perak di masjid yuk. Urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil umma bina afati wan niqma wa min hammi wa min umma bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil umma minal afati wan niqma wa min hammi wa min umma bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah
Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, terutama ka papaseka nu mantak kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung Pak Camat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur, selama ngajabatna mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang, khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasyiqin wa ya ghawthal mustaghithin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.